Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha wargi Sunda sadayana daramang. Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng sim kuring dina channel anu paratos maneh nyaeta Panyungsi Basa, dimana dina channel Panyungsi Basa ieu urang baris medar hal-hal tentang kabahasa Sundaan. Dina danget ieu sim kuring baris ngalajengkeun deui pembahasan ngeunaan kabahasa Sundaan anu nyandak judul nyaeta Pakarang Sasatoan. Kumaha cenah penjelasanana? Hayu simak video ieu dugi karengse. Badak boga pakarang nu ngaranna cula. Gajah boga pakarang nu ngaranna gading atawa tulale. Banteng mah boga pakarang nu ngaranna tanduk. Hayam jago ngabogaan pakarang nu ngaranna siih. Bangir atawa kalajengking ngabogaan pakarang disebutna panyeureud. Kapiting mah ngabogaan pakarang ngaranna panyapit. Lamun landak mah ngabogaan pakarang nu ngaranna cucuk. Maung ngabogaan pakarang nu ngaranna kuku atawa sihung. Orai mah ngabogaan pakarang nu disebut peurah. Sedengkeun lele mah ngabogaan pakarang nu ngaranna pamatil.